Ya Allah ce Gusti, reka mana ya ce, ya Allah Gusti, eta kongkorong, ya Allah kongkorong dua, aduh eta. Siapa? Kemana? Luas semua aing Direncung, ya Allah. Siapa maboga nu kieu siapa? Atuh siapa? Siapa kismin siapa? Beungar aing mah ye. Siapa pada tanya teuing siapa? Lain ka mana? Aing teh arek ka soreang aing teh. Arek naon jauh-jauh ka dieu tuh? Arek manggihan Salman Khan aing. Kayak bangaya Salman Khan di dia. Aya sia. Salman Khan di India ya cuy. Salman Khan di mana orang soreang Sultan soreang Salman Khan sia teh. Lain atuh ya cuy. Lain Salman Khan. Salman Khan di mana? Saha? Eta Doni Salmanan. Terus coba bagi. Eta Doni Salman Khan teh. Sia teh bener kan? Sultan soreang. Salmanan cuy. Cuy bari nyawa tuh. Doni Salmanan teh. Itu bageun Heuh, tah aing teh kadinya aing teh. Teh naon cuy? Aing teh rek guguru aing teh ka manehna. Guguru naon? Guguru sia teh. Lain jagoan sia teh ngora keneh nya umurna teh 21 tahun heuh. Mana teh. Tapi geus boga sagala-gala gitu. Ada sakolana mah teu mewah-mewah teuing lah gitu, tapi geus sagala boga sia teh. Aing diajar guguru aing teh. Cara kan itu. Heuh. Ada mau panggil sih jelema na oge ya ce. Mau panggil lah biar aku tinggal penampilan aing pas alis kieu sia teh. Cuma manggihan. Wah, cek jelema na oge Kamana siang so tau siapa kok dulu nawang kayak nyuntenya mau kayak mau panggil segala. Cewek beda nyawa teh di kantor polisi gitu. Kantor polisi? Naon bangsat hayam? Naon? Kayak kantor polisi segala. Kayak aya masalah kumaha teh? Cek teh yang masalah, cek terperiksa masalah natenya teh. Ieu non teh investasi bodong. Investasi bodong? Jana bodong orang siapa? Investasi bodong. Banyak. Ya masalah gitu. Aing mah teh nyaho da aing mah. Jadi kieu cek diperiksa nya ku polisi diduga kekayaanana teh kumaha diboga teh eta teh tina investasi eta. Oh gitu. Sia tuh kumaha meureun ka mun misalkan anak. Karunya sih makanya aing teh tinggalin geus gaya aing teh ieu teh. Ai eta kan investasi bodong diduga kekayaan teh. Ya Allah Gusti, nu ce. Lain bener aing bingung kumaha tuh. Jadi aing mun ka dieu teh moal aya nya. Boro aing teh itu menang ngarenta sia teh ieu teh aing teh ieu. Aing teh ngarenta membejaan aing teh nganjuk heula ieu. Aing itu nginjom, aing teh ieu teh ngarental ieu teh. Ieu teh pokona kabehana teh kurang leuwih 750.000 aing teh ngarental teh ieu teh. Makanya sapoe setengah aing teh ieu. Aduh sia kumaha? Puas. Sia mah kitu begok sia. Akan nyusurikeun. Lain eta investasi bodong kitu nya. Eta teh diduga cenah. Terus kumaha tuh? Amun ieu mah kabuktian kumaha aing mah? Nya meureunna di penjara tuh ce, eta teh geus di penjara teh didugaan artinya di penjara teh 20 tahun. Hah? 20 tahun. Naon teh? Lamun namun kabukti gitu nya? Kabukti eta bersalah gitu. Dihukum nanti sabaraha? 20 tahun. 20 tahun? Alah sia karunya. Ulah atuh makan yang emang anyar kene kawin mana teh. Atuh kaluar teh kumaha mun karunya pamajikanana aing mah. Ya heuh, mun ieu mah mun terbukti mah. Jeung saja tadi dimiskinkeun saja eta. Naon dimiskin kumaha mana teh? Eta kekayaan teh kana teh disita ceuk ku negara. Sia dimiskinkeun. Moal cek aing mah. Aing mah teu percaya. Akhirnya dimiskinkeun ka anu urang ge ieu nya urang sanyawa urang nya. Kalau batuk apa ya tadi? Dia teh nya sanyawa aing nya. Urang sok ngadenge kabar-kabar nya aya pejabat cenah di anu korupsi lah. Dimiskinkeun gitu nya. Dimiskinkeun kumaha geuningan mahana begitu kaluar suka jadi gelandangan, jadi gembel. Henteu ya. Ngore imah boga, misalnya mobil boga, dimiskinkan malah misalkan
non mun misalkan geus di penjara yeuh katana dicokot begitu keluar teh jadi gembel tah kitu tah tadi miskinkeun ayo satu boga imah keneh mah moal miskinkeun ah heuh aing mah teu percaya penting mah ieu tah aya nu berpuasa sia mah mana sia teh kitu aya mah 20 tahun ge bisa jadi sabaraha tahun di urang urang mah nanya ka Ece ya Ece nu batur heeh ya nu batur kabeh Ece mantagna hirup mah saayana ya Ece sayana kumaha kan aing saayana ya teh sia teh saayana kumaha ya Ece ya menang nginjem kudu dibalikeun nyawa sia teh ini nyawa maksudna nyewa gitu kudu dibalikeun karena hirup mah saayana Ece arek kumaha oge ya Ece tong hayang katingali tadi nawe kan aing teh kabita non ku baturan non sa flexing flexing nyaho flexing sih Ece nyaho itu kan itu pamer-pamer supaya kasana teh wah sia tah wah gitu Pak eta nu salah teh Ceu salah naon sia teh salah tuh hirup mah saayana ulah sombong aya Ece sombong-sombongnya nu batur sia mah kitu ka aing teh nya tuh kumaha atuh cenah teh ya Ece ayeuna non lamun non tapi heueuh nya eta omongan maneh bener oge nya ya heueuh tuh omongan urang mah bener hirup mah saayana we nya ulah ayeuna aya gitu nya kalau kajian susah nu aya heueuh Ece mah nyusah sasarangan nih kumaha gitu dibalikeun dibayar ya Ece sia makan teh yo anu nya contohna yo cek Ece tukang beca cenah sigana susah cenah gitu cantang tuh saja susah manehanana nya benernya da geuningan nanti kabahagiaan mah teu diukur ku materinya tuh ya cita itu hate tuh da ayeuna non anu jelema beunghar santang tuh nya senangnya buatin masalahna mah loba gitu nya yut masalah teh loba beuneuran ayeuna anu sangsara wae misalkan anu cek urang disangka sangsara gitu nya buatin manehna bahagia heueuh berarti hatenya anu mah hate kudu bahagia mah nya sombong aing kumaha tuh ieu mah kaning balikeun sia teh lamun Ece bunghar nya Ece teh bunghar yo Ece teh misalkan teh ningalikeun kekayaan Ece mau menjelma teh dararatang sia ka Ece minta duit sok minta sumbangan can kayak petugas pajak cenah Ece kemana mun beungar teh tong beja-beja we nya kembali nya tong flexing Ece nya tong flexing nya tong ya Ece jadi mesti gepeng ya sia ngisi mana ngisinya kayak mana tong nyarangun kayak mah tong nyaho beunghar ya Ece teh sangka munyung aja disangka munyung mah sia teh bae ada disangka mah jadi kumaha tuh itu dong jadi eueuhnya eueuh yo Ece kantor polisi kan eta teh favorit aing pujaan aing eta teh bagus favorit sia teh yang satu aing mah jadi balik ke yang mesti kemana lah rental lah bae aing mah bae tak 2,5 we gopean eta aing 750.000 tah yuk kemana ya di Jakarta sekarang tahu bae eta aing mah tah jadi orang rental we 1,5 we aing mah aduh sia makan kumaha ieu teh aing kacak banyak gopean untuk mainnya mana balik lagi